anu kalimana sirik. Sirik mah hayang perkara anu aya di batur. Tah kawas kitu nya. Umpamana kieu si Ece ieu dipaparin atos ku Kang Deddy Mulyadi nya. Tah ari si Ece ieu henteu nya atuh sirik si Ece ieu teh ka si Ece ieu. Tah kawas kitu pasti hayangeun perkara anu aya atanapi nu kajadian ka si Ece ieu. Tah kawas kitu nya eta mah sirik gitu. Lamun si Ece ieu dibere duit atuh urang we kudu bere duit gitu. Eta mah sirik. Tah kawas kitulah nya. Lajeng pidik. Tah pidik mah tos sirik tingkat akut eta mah nya. Pidik mah janten perkara anu hade di batur nya, anu bagja di batur kudu aya di manehanana. Tah lamun aya di batur eta teh pasti digoreng kudu pidik mah. Nah kawas itu nya. Tah umpamana kieu tetangga beli motor gitunya aya nu mau beja. Kieu umpamananya Cetati tanganjang ka Ceiroh saur Cetati teh, Ceiroh terang tuh nah, gitunya biasa kan ibu-ibu mah sok ngagosip bari ngais orok digayong-gayong kieu nya dina buruan anak golodog teh. Ieu Ceiroh terang tuh nanaon tati saur Ceiroh teh. Eta si Imas beli motor halus motorna teh. Ari cek Ceiroh teh da nyaho atuh eta teh menang iridit gitu cenah anu pidik mah sok sanajan nya eta teh menang iridit omo mun lain mah gitu digoreng we kitu tah. Eta mah pidik nya. Sok sanaos eta teh satu rangkaian sirik pidik nya. Linyok bohong, iri dengki, sirik pidik, jail aniaya. Eta teh prase memang nya satu prase. Tapi da kecap per kecapna mah benten hartosna teh kawas kitu nya. Tah aya ati nu mandiri gitu.